kadang deui neng ulang tahun hayang dirayakeun pas babaturan neng. Mama bogoin duit tuh nya, lagi meser kue ulang tahun. Mau minta ke mama mah pasti mau dibelikan data ke duit. Coba apanya minta ke emak. Emak kemana sih? Tadi ada di dapur. Coba keluar merenya. Hah, gening eueuh emak. Kemana nya? Emak! Emak! Kemana sih? Emak! Ha, mak geuning aya di dieu nengangan wae. Geus meuli kacang. Di dieu tempatna tiis banget. Geus we mah nyimpang hela di dieu. Arek naon sih neangan? Arek naon gelis? Neng kodong deui ulang tahun. Terus? Ya bolehkeun ke kue ulang tahun. Iraha si iraha, ke kumaha dipeserkeun. Ulah segala yang diraya-rayakeun kos baturnya. Heeh, meser kue bolu we doang, donatnya, donat kajen teh donat. Ajen. Donat terus kayak tundaan lili deh hiji itunya. Marek neangan hela encisna. Itu karasa geuningan euy, incu emak teh tereh parawan kedengge ulang tahun we. Pasti yang dirayakeun neng nya. Kos baturnya dirayakeun di sekolahan, di imah aya badut nya. Ampura, emak teh bisa ngarayakeun kos kitu mah da kudu boga duit gede ari kos kitu teh. Nya, ulah hayang kitu-kitu nya. Sederhana we dirayakeun duaan jeung emak, da ari mama sia mah moal mungkin ngarayakeun. Beuki bah ngaladog mama sia mah apal seorang komo bapak sia mah berusaha. Kayak jeung emak we nya. Mak. Anu sederhana ulah nu mahal-mahal nya kue boluna nya. Caayana we donat hiji ke tenan naon nya. Bager dak neng mah. Gaji ayu keram sih ya ih. Kumaha sih karasana emang? Ya keram, nyeri asa getek geuningan. Ya aya ge Bu Haji mah sok nyeri celkit teh kos itu. Kos kitu. Lain keram eta disebutna cenah Bu, korokna kajepit naon nya yuk. Terus kudu kumaha sih ieu? Teu dibenerkeun ka mabeurang. Duitna. Oh nyapan cek urangnya butuh duit teh ngenta. Terus susu. Ira rek mangkatna. Ya, mun bisa mah sore. Terus susu oge beak Bu Haji. Yo. Ulah-ulok teuing. Kan ayo ge saker daharna. Yo. 1 juta ta. Ih kurang teu sih Bu Haji. Oh deui aing teh moal duit deui tuh. Kosong tuh. Kamari ge langsung dipeser-peserkeun susu. Ambil sehat maneh ulah orok naung ku maneh ge sing sehat ke lahiran kumaha sih. Terus karasana teh nya lamun misalkan keram teh sore mah keur ngagoleh. Nyaho lah wajar ngaranna gemareuneuh mah. Waji ge sok kitu meureunna nih. Sarua karena si Asep pas itu. Kamari mah ayo mun dikuatan ngelok teh hayang danas. Nya entong. Ya tapi ngidamna danas. Ulah. Kunaon sih? Engke na minta keluar orokna. Terus kumaha sih? Ayo kan ngidam. Yo, ai cek dokter eueuh ngidam-ngidam. Ya ayo kurang. Tate hayang indungna sorangan ngawawaas. Hayang banget danas. Ulah jajan bubuahan nu sejen, anu sehat. Berarti danas mah ulah. Ulah danas, halak ulah. Tapi melon. Melona menang. Anggur ge meunang. Menang. Dipeserkeun anggurnya. Nya hinjung. Kade mahikeun tah. Mak ari mama ka mana sih?
Ladog mama sia mah kitu. Ulin we pagawena teh. Sugan ngejo di imah. Yah, boro-boro ngandelkeun wae emak. Neng ge nyaho sorangan meureunnan. Nyeuseum baju ge, nyeuseum baju neng kusaha? Ku emak. Nyeuseum baju bapak kusaha? Ku emak keneh. Indung maneh mah ngaladog we ngaladog. Neng atuh kali-kalian mengumbah piring diajar. Nya, bisa teu ngumbah piring? Ya belajar kene lah, Nya, Mak. belajar kayak kumaha ke diajarkeun supaya engke teh gede teh bisa. Nya, belajar nyeuseum. Nya, belajar peperen imah. Ulah kos mama ah. Mama mah kitu. Ngaladog mama maneh mah. Jeung deui ayeuna mah cicing bareng jeung emak. Kangeunahan banget. Keur ieu mah keur neng leutik keneh mah ngontrak. Imah butut. Ngontrak. Kuat pabalatak imahna oge. Deueuh nu peperen. Eta emaknya nengnya. Tiap ulin ka ditu teh buste maneh kuat ambaraya. Di mana-mana eta. Baju bapak sia. Cangcut indung sia. Kuat sing sarampai. Urut dahar bapak sia oge buste eta iraha maneh kumpulkeun heula meureunnan. Ulah kos kitu nya nengnya. Diajar ya, nya. Diajar peperen. Diajar masak. Ambe teh gede teh bisa. Ulah ngerakeun batur. Ulah ngerakeun diri urang sorangan. Nya. Mak. Kudu prihatin jadi budak mah. Neng jelema balangsak ieu, kudu prihatin. Boga kolot jeung nini balangsak neng kudu perhatin ya, prihatin. Heeh. Ulah heueuh wae. Kudu didengekeun ya ka dieu ye. Ah? Iya. Saya euy hayu euy. Bu Haji ge can ngomong da ka Haji. Terus kumaha sih Bu Haji? Jadi moal. Hanya jadi Haji mah beunang kayak diomongan ku Bu Haji ge. Tapi gini Bu Haji percaya ka Ayu terus merean wae duit ka Ayu. Kayak kumaha lamun misalkan cek Haji na ulah. Moal ngarang kadewe maneh kabur. Ayu mah orangna amanah Bu Haji. Ya ayeuna mah daripada kabur mah orok rek usaha kumaha. Ya iya, Ayu kan yang bebas kene sabenerna mah. Ade ayu ulah kos itu deui. Ya Ayu dijaga lah, misalkan kepegawaian kos gitu deh dijaga. Ulah, ya pembantu rumah tangga geloba di Jakarta gaji lumayan. Hese Bu Haji hese dengan pegawaian kos gitu teh. Engke ku Bu Haji tangankeun. Bong capek gawe kos gitu mah. Itu oboan maneh mah kos itu tuh dage. Ya Ayu kan ngorakeni Bu Haji geus biasa geus tuman di luar negeri gawe cuman gitu-gitu hungkul kan. Piraku Ayu jadi kos kitu. Namprak wae, ade boga penyakit. Amit nya tuh Bu Haji udah pakai pengaman Ayu oge. Yang pakai pengaman ge eta pan di luhur mah henteu eta sungut. Bu Haji masuk ngacapruk nya kumaha tuh Bu Haji da. Ulah aja pembantu ke kuaing ngeteangankeun loba babaturan. Ayu mah jelema butuh kumaha we neangan pagawean nu penting mah aya duit gitu. Ayu ge Ayu kan ka Bu Haji tuh menang duit. Ya aku situ wae otakna teh geus ade teh jaga orok. Bu Haji kurang. Oh deui kayak transfer atau isukan namprok deui. Bener nya. Heeh. Nuhun ya Bu Haji. Logoannya. Heeh. Ayo. Lumayan dipakai 2 poin. Oke, suka bisa minta deh ke Bu Haji. Orang manfaatkan lumayan. Mat, buka Mat. Ih, aman, aman, buka, aman, buka aman. Aduh, saya banget sih. Aman, Mat, buka. Rasain matakna sia tong macem-macem kaing. Amat buka tuh amat. Eke kan hayang BAB. Eke tuh bisa cewek ye. Saya teh nyaho aing baheulana tukang naon? Tukang naon sih tukang paling kan. Tukang maehan. Mayanan ayam kali. Maehan anak beurit.
Ayo buka Boleh ah, pokoknya sih sok jahil tak. Ya Gitu sudah ya perasaan negara bodoh. aku. Yang sih balasan anak. Aduh. Kamari sepeda disumputkeun di kebon. Buka ye. Ye oke. Nah, Nenggar oh. ek. Nunggar-nunggarnya bongan sa jedog di Aduh tengah jalan. amat. Rodot ieu. Buka amat itu yang BAB nya geus. Ya, Cewok Bang nyewokankeun. Nih daripada dijikeun aku anjing suku tah adinya. Ih jara banget sih ye. Ih. Makanya tau Bijakun macam-macam. sia kami toh haye. Tung nama tuh dagangan aing peak, Pak. Ya aya nu nganjuk meureun ye. Is mana nyaho teh? Naon? Gosipna urang rek melilahan di dinya teh ya. Oke, lamun balik di Taiwan. Hei, tegas dicirian ke orang 20 meter teh ya kamar orang kadi itu mending ngomong wae sia majak teh. Cenah si Bella mancan makat ka Taiwan ge cenah budak teh cenah meuni alus milik nah geus ancang-ancang aya melilahan cenah. Cek orang teh nyaho urang hayang nyesa cenah teh. Batur mah mesti DP-an karena sudah nyirian. Nyakeun cek anu bogana oge cenah manehna butuh ye anakna teh sakola nek jadi dokter. Kayak ini berapa bulan doi sih mangkat ge acan. Nya buat teuing minggu harap ge urang ditelepon ku sponsor mana baheula lila teh keur di Saudi mana gajina leutik ya. Ya lumayan sih nya gede. Ya lumayan sih ada daripada ayeuna usaha di lemburnya, di lembur mah hese ayeuna mah ii sayang digawe oge ayeuna mah digawe PT kudu nyogok. Mending nyogok entek katipu mah. Kalian mau tuh di belah itu aya nu arek ngajual lahan. Di cirian deui moal. Moal urang mah di dinya we heula leuletikan sugan we urang aya milik make buka usaha di dinya. Lain gitu karunya we aing mah bising sian teu jadi teh naon. Tuh nya sifat sirikna teh aya wae nya. nya bising sia gering. Tuh joli moe ngadoakeun aing geuring ngadoakeun aing teu mangkat ya Allah ya Rabbi la ilaha illallah anta kuntu minaz zalimin is maneh nyebut salat wae ge teh akhir ditiung ih sungut teh ih sia mah sungut teh ditiung ge kos kieu. Iya mending nyirian we lahan. Amat buka amat. Berapa ya? Buka. Buru ih. Ye jahara kok eke arek dilaporkeun. Kena pasal penculikan waria. Bodoh ting moal sieun. Aduh, kumaha sih amat. Boleh aku ngantepkeun nah. Eko yang BAB amat. Bodoh ting paling kaca pirit di celana sia. Ih, tinta ada kan jahara amat. Puas rasa Amat. jatah makan sorangan. Amat. Amat buka amat. Bodoh teuing. Aduh. Tugan gitukeun mah kapok ya. Buka amat. Bodoh teuing. Amat deh, aku yang diculik. Siga ganengkeun ah. Goblok ningan. Aduh, hidung aku. Dina besok kanan. Si Amat deh penculik penculik. Semangat. Yang aku udah Penculik. bisa mantau ke mana-mana. Jara. Udah orang jalan juga natasnya ya. Dutrek aku. Ayo jerona naon. Dutrek aku. Kudu yang ngempok. Dutrek. Kudu Dengan sang orang teh hayang wae itu aya angeun hasem kacang. Heeh, da aya nama tetangga gitu ngalaan kacang. Oh, kacang wae nya emang eta kacang mahal ayeuna. Cenah mah keur naik deui aya kacang. Oh, pantes halus banget tadi aya ge. asam urat, asam Ulah naon ieu? ngadaharan kacang mah anu boga asam urat nah ulah ke mana bisi ke eta sia. Menising karareket aing Oh, jadi banget nya ongkona oge nya. Saresep Eta cenah Haji Ami oge baheula kitu manehna karasa asam urat na ngadaharanna kacang. Sia mangkat di eta teh diperiksa teh biasana sok aya Enggak suka di medikal teu boga Sehat, penyakit sehat. eta babaturan nya kagogo teh isuran Cilamaya jeung orang Bandung manehna teh sukuna peda barudug teh nya. Pajakan cak jatuhnya habudug hari deung pajakan boga penyakit. Naon sih eta teh ampit manehna lain gula lain ampit. Heuh apanya amis daging. Baheula mah geuning amis daging nya. nya heula di Tapi maneh baheula ampit teh is. Oh jah maneh mah kos ieu mah sakit mah lumayan. Ideung oge limit. Hidung oge limit. Teu geuneuk wayuhan ya biasana geuning sok geuneung teh di dieu sok hari deung nya aya nya. Nya busyrik geuning suku teh. Masalah eta mah. Manehna teh si iem. Benar. Ampun mana baheula.
memeh mangkat ke Saudi nya bala kan mana haji Saudi mana teh is tah si ieu na teh pajakeun boga penyakit cek medical check up na teh cenah eta cenah boga penyakit teh lain teh nya mah tara di handbody mah kan manehna nya ayeuna anu penting mah teu budug lain masalah budug teu naonnya tekanan bawangan teu bawangan goreng bawang heeh kana goreng bawangan bising marurag teh dulu kos orai cik-cikan dulu is kamu mau disangguan ya goblok siapa mai darcan bukan asal teh awak mana enak puru kunaon sebenarnya boga pikiran pusing wae apa kuru naonna kelek mah meureun nu kurus ya mah pusing meureun mana mikiran urang rek usahanya ulah sok kitu aing mah loba nu hajat ayeuna teh bela siap oh nya nu hajat kitu nasi ngamodalan jelema nah henteu teu hidang sebenarnya kudu ondangan ya ai boga duit ondangan teh boga duit ulah geus ulah nemen-nemen teuing mana mah jadi pikir batur nu hajat mana anu mikirana ondangan jarana tulisan we nya nganjuk ondanganna 25.000 mah teh kahutangan erakeun ayeuna mah 25.000 mah teh 50 acan mah Buka ye, buka. Jahara banget sih. Si Ahmad si Ahmad nyulik si Ahmad Bu Haji Eke diculik si Ahmad. Bu Haji laporkan si Ahmad kali itu Bu Haji. Ke Kapolsek. Iya, beta rasa kamari manehna pan geus nyumputkeun sapeda urang. Oh, tapi kan manehna nenggar Eke Bu Haji. jaya Manehna nenggar Eke Bu Haji, bujur Eke geuneuk. Bu Haji lepaskan tuh Bu Haji, lepaskan Bu Haji. Ya, nu geuneuk eta beungeut sia geuneuk. Jahara banget sih. Abang, siapa meninamannya emang geus geuneuk. Buka Bu Haji, buka Bu Haji. Bu Haji buka. Ieu hukumanana. Kasih karunya. Eta hukumanana. Mas ulah galak. Jahara banget sih jadi lekong teh. Jadi nate sukanan. Ulah galak, mentak kamel ulah jahil ge. Si Amadnya kumaha ge lalaki. Eke, pantat Eke Bu Haji. Nah, Apa semua si pantat teh? nah ti Bang. Kor iya Bu Haji geus Pantat reta. cenah pantat. Pantat cuma tuh Bang bujur buduk gitu. Jahara banget sih ya dilaporkan ku Eke ka desa sih ya. Entah kulah sok jahil ka batur. Nekeun. Ayo dikitukeun atuh narima. Pokoknya ku Eke dilaporkan ka desa Eke teu narimeng ye. Sug we. Awasnya. Yo sekongkol tan nyulik Eke. Oh, bukti si arek laporkeun. Oh, ya bukti pokoknya mah. Ya main dulungan arek dilaporkeun. Amit ya Bang Bayi. Teu narima ku Ampun teh. ada. Sia ongkosna bolong. Oh nyakeun bae keur mere pelajaran bongana suga digitukeun menjerak Tuh kenah. jadi si arek laporkeun. Moalkeun nih hayang nyaho. Di Bang Nopos itu mah mentak didenge yo buktina baji Ampun paralu. Soalna mun teu dikitukeun mangkena bakal kos itu deui Ya kenah. lobat teh dagangan sia no. Nyaloba oge dicokotan ku manehna pan kamari mana ditunda di kebon urang Di beli daharan sasa. mun jigana ku Tah, manehna oh, puri jigana beuteung mah. jigana teh. Da teu manggi-manggi jajan. Ampun aing udah masih untung tadi gitu di kalian di tangkal cau. Tadi tangkal. Goblok Pada sia. tadi nama tangkal cau nya ya tinggalkeun Hanya anggar siang kena beunang boin. Kena pasal. gitu nama. Kumaha wae ieu? Boga duit 30.000. Meuli bea saleter 11.000. Coba si Wardah encan dahar, Nini Odah yang teri huut. Kok yang belikeunna sarimi 3 siki. Kitu ge kurang keneh. Ayeuna sarimi 3 siki rek dikuah we sugan. Dikuah cayeuna sinah loba. Ayeuna si Ahmad mantau ka mana meureun? Isuk-isuk. Dadagang mah da geus henteu dagang. Soalna naon modal lagi geus eueuh. Aing pusing da. Tapi yang rek nyumput dah kereng dege tukang bang harian dege neang kumaha wae sih ieu aduh. Untung ya aya kardus urut sarimi ku aing pake we soalna naon soalna ke amun aing jangjang jingjing pajakeun aing loba duitna jabat tukang bang eta mah sorok we hareupeun beungeut. Si Ahmad cenah usaha deui nya usaha naon nya bararingung apa di Bu Haji keurang diusum nyawahnya wah kieu encan hudang si Wardah dege nilir banget jabah hutang di warung ngagedean wae kumaha wae si ieu aing mah hirup teh jeung pusing we rek ira aing bahagiana sih eta Haji Muhyiddin ge kamari hajat ayeuna geus hajat deui nya anakna pan loba manehna mah is
Anu undangan teh bosenan nya, manehna deui nu hajat. Ayo undangan kita. Oh. Pandiri doang, lu teh lah mentara. Marinan eta balanja deui. Ya kaparuan dapur. Ah, segan teh kaparluan jeung dagang coba ka dieu poe eta belanja. Ih, tibang mulai beas pake ieu we wadahna. Mana mah meuli biasa saleter we nya Oh, Allah. nya urang mah pangalana saeutik lalaki urang mah pira ku beli sakarung duit di mana bela. Teh kan siapa tara dagangnya mah. Tuh dagang geus 2 poe. Nya teh dagang ayeuna mah modalna eueuh, pemasukan eueuh, apal sia teh si Ahmad da kos kitu oge beuki ka nu geulis. Ulah sok sindir sampir wae jadi jelema mah kitu-kitu bisa mah teh durur sia bela. Ayeuna sia cerek mangkat ka Taiwan mana gin aya we di imah. Nya aing ieu kituna oge kunaon sia jadi mikiran aing. Ya dengekeun jadi jelema mah sungut teh dijaga tah sia ditiung. Ih, sia nu ngamimitian. Sia nu ngamimitian deui. Ya iis nyaho teh. Manehna mah mantak ya usaha naon wae ge moal katuliskeun ku Allah sukses moal bedegong. Ane sia cerek ka Taiwan kamarnya nyeret koper mending geus gaya kos nu ka bandara. Yeay. Kudu mah kena di dieu di Indonesia. Lain ka bandara KPT. KPT mana kos teu ngalaman ka sia mah usaha ge cuman 6 bulan tuh da manehna mah nya ka eta geus lakinya. sombong. Mendingan sombong kos aing. Payung butut. Ulah sok kitu bela. Dengekeun maneh baheula keur balik ya. Keur balik ka Saudi manehna teu sombong kumaha naik umroh teh jadi imah ngontrak gedong alus padahal mah imah batur. Atuh. Asal Nah, eta mah baheula ulah sok dicaturkeun. Oh, mata kitu ge eta teh dunia geus Eta katingkat mah aing sia baheula. oke nih keur gadis. Arek umroh eta hayu disebut haji odah haji iem. Mana teh katuliskeun ku Allah, mata ulah sombong, sia ge sombong ka aing. Sombong aing mah tara sombong ka jelema ge. Ayeuna balanja unggal poe bea saleter uyuhan teh olok nya. Aing boga duitna ge saeutik. Nya, eta usahana Penting mah ngeureuyeun beres. Bener Iis, memang pos itu aing teh geuring we. Padahal katalian ku si Ahmad. Ya ulah galak we engke mau dikiriman sia. Mana dagangan wing beak, Bu Haji. Sia mah ngarek kabeakeun we modal dagang teh suni. Nyaho pugu wing jadi lieur ieu teh kumaha ieu teh. Aduh, Saya seminggu deui ge turun ka sawah, Mad. tah kumaha mun wing minta pamanjer heula Bu Haji jeung modal dagang. Tuh awewena teu lalakina, pamanjer we pamanjer. Heeh, dangke pen tere ieu beureunan ke turun ke sawah. Tangke bejane Bu Haji mun Ya. misalkan tah heeh. Salembar ya. Heeh, nuhun ya Bu Haji ya. Oh, Duh. kade berenya nyaho pamajikan Heeh, sete. ieu ge langsung dibelikeun ka eta da modal deui embe bisa dagang deui heula. Nungguan langsung turun ke sawah, Pak. Nyaho. Ke ulah poe ke Bu Haji kabaran nya. Nyaho mun turun. lah. Heeh. Teu kabaran ku masih aing pagawean aing malah nyabang. Yang geus atuh Bu Haji nya, ieu nuhun ye, Oh, we iya. langsung balanja heula nya. Enjo. Heeh, ayo. Awena teu lalakina ampun Gusti. Duit we duit. Nah, ngomong sih maksudnya katalian ku si Ahmad ya, sanajan katalian ku si Ahmad sanajan aing dulur oge ya, aing dulurna bedegong mah kos sia. Aing mah teu bedegong ieu sia we ka aing geuleuh nyewa wae. Aing mah yo lain sih ngahualkeun iis keur manehna hajatnya, aing mah beasna sagantang, aing mah tanaga mah geus tong diitung. Wajar warisan si Ahmad dan kasih ka ibina. Ya, Warisan wajar. naon aing narima naon? Ahmad oge cenah warisan teh geus diserahkeun ka ibina kabeh. Yo dengekeun warisan anu sawah 2 kotak tak ku indungna si Ahmad, aing mah teu kabagian malah disawahan ku manehna. Kita emang na aing kawin ayeuna sia ngabawa-bawakeun keur masa kawinnya. Emang aing kawin dibawakeun. anjing Teu dibawakeun mas 3 gram kitu oge mas hayam. Ya dengekeun sakitu ge alhamdulillah ya Allah sia dibawakeun teu ngerakeun teh uyuhan sia randa kolot. Randa 7 kali. Dia ada 7 kali randa kolot. Saya ngomong-ngomong ka masalah kawin. Ayeuna Iya, sia kali beas. dengekeun sia kawin 7 kali mana can pernah reuneuh ku saha reuneuh ku si Ahmad ku dulur aing boga Ya keturunan. berarti eta cocok meureun aing si Ahmad. Jelema teh Anak itu hirupna. ge. Geus siap balik. Mikir mit Dalam amit. masalah gitu, eta si Bella, naon kadinya dinya, itu aing disenangkeun ku dulurna. Cenah lamun si aing teh disenangkeun pulangkeun serangkeun. Instagram nate 850 Mas Hayam. Hayam ngarah ngomong mah. Mang Hayam, Mas Hayam Kumaha udah dijual. Ya. Ugo mas 24 moal sanggupeun ejeng deui rugi da lain ngawin parawan sia teh sing eling astagfirullah ieu nyebutna. Geus ulah sok ngabahas anu keur bareto. Ayeuna anak aing geus gede. Tah saksina si Iis. Dia boga hutang 50.000 ka si Ahmad. Henteu dibayar nepi ka ayeuna. Ingat teh sia,
Baheula ka kontrak di ditu sia boga hutang 50 ka aing. Nipu aing mana? Yo Iis mantap ke aing mah dulurna ya nya. duit mah. Ya, aing mah lain aing anu judes manehna teh sungutna lancang banget. Sia sombong lilahan sisi walungan teh. Ayeuna geus halal bihalalnya eta indungna dek umroh sagala aing ka ditu nempo mana sia terjadi era atuh kadi pikir atuh sia teh. Geus ada 8 bulan. Aing mah alhamdulillah teh boga salaki oge duitna aya wae ente kos manehnya mah biasa letter mah biasa letter. Nah, Sing era atuh iem sia teh. 20. Maaf Iis jeung maneh meuli baso ya, meuli baso kali teh ya. Kan jeung alosia. Meuli baso jeung maneh. Urang mah kajen teh. Urang mah mendingan kene ka batu, urang mah mendingan kene kajen, urang mah bager ka batu. Pikiran si biar hari kadengen-dengen mau nibager. Mendingan kene kadengen-dengen. Yeuh aing burung palung oge ye katalian ku dulur sia. Ya dengekeun nya, ya dengekeun nya. Iem, ayeuna mah batur jadi dulur, dulur jadi batur. Geus aing mah jeung sia ikas. Heeh, jeung meuli baso sok jeung maneh ayeuna mah. Beda bae aing teh keselem. Beraan si Iis nu dibere lain aing. Emang saya jelema gering yang dibere duit ku aing. Sia gering heula diimpus. Emang si Iis gering gitu. Si Iis teh gering ieu. Aya kumaha si pikiranna. Najis ingat. Hei, amit-amit nya. Iis duit ah. Aing mah manas doang di kosan. Cikutan sia. Ya, sia. Ih nya ulah Semua temenan. goblok banget. Pamali sia geus bere pentadol. Ayo balik mal. Balik ya. Jalan ya.